Mitra sadaya wilujeng tepandang deui kumaha daramang sadayana. Alhamdulillah mangjaya aya hibara pangduati parawargi tiasa mancen tugas neraskeun hanca dongeng nu katunda kamari. Carios nyamung anu nuju dihanca teh nyaeta musuh warisan. Ayeuna nincak bagian ka-21 parawargi sadaya. Mangga atuh ti studio mangjaya ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Oge sareng kileuksan kitu keneh ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Dongeng urang teh parantos dugi kanalika Nagasuni sareng Citrasena ngajorag daerah Ciburelang. Samalih parantos ngancurkeun ponok nyaeta salah sawios tempat pargi latihan silat. Diancurkeunana ku jalan ngaruntuhkeun tangkal Ki Hujan. Kitu diantawisna para mitra. Tangkal Ki Hujan naon teh rubuhna teh ningang kana ponok teh dugi ka ponok ancur. Harita bade ditingker ku Mangroda sapara kanca, mangga wilujeng ngadangukeun para wargi carios nyambung judulna Musuh Warisan karya Kileuksa bagian ka-21. Para mitra sadaya, barang harita Mangroda nyahoeun yen anu datang teh Nagasuni jeung Citrasena. Harita Mangroda manehna teh para mitra bari nyarita, "Tarik, tarik! Runga singkirkeun, tarik!" Cek Mangroda bari leumpang ngaraneg heula. Ari nu keur ngepung terus maju lalaunan, kepungan beuki rapat sarta beuki ngaleutikan. Beda jeung heurap lamun talina ditarik malah mah tungtung nama kepungan teh ngan saukur kira-kira 3 tumak pasagi. Barang geus deukeut sarerea tu ngarepung sing penting rarenyag. Lantaran kaget nempo Nagasuni nu leungeun buntung sabelah suku disambung ku beusi sabelah. Ngan Mangroda wungkul anu teu kaciri kaget teh bubuhan geus apal ti tadina. Ari Kang Ikung jeung Rojana kakarot nempo Citrasena, jigana bae geus teu sabar hayang geura ngarekeb Citrasena. Nempo anak buahna pating polohok gerok Mangroda ngagero deui mere komando. Batur-batur! Ieu mangkeluk si Citrasena jeung si Nagasuni teh ulah diarantep, maju, cek Mangroda. Sarog maju sababaraha lengkah. Srod nu sejena ge maju bari ngabar-ngabar bedog. Tapi gero Nagasuni ngagorowok bari dibarengan ku tanaga batin anu sampurna. "Tahan goblok! Aing teh suri tarung ngalawanan cucurut-cucurut kaburusan. Badalik sia sinjau. Geura datangkeun si Supala ka aing. Mundur deula mundur." Cek Nagasuni bari ngangkat leungeun, bari semu didorongkeun rada muter, rengkog nu ngarepung teh ngadak-ngadak mundur salengkah. Lantaran kana dada masing-masing aya angin anu bubag tarik naker, malah ku Mangroda ge karasa tapi teu ponok pangharepan. Pok Mangroda mere komando. "Tong mundur! Teleuman kopatan, runga nu ngait babad, brus!" Cek Mangroda bari ngacungkeun leungeun. Cacap cacarita Mangroda cileng opat jelema laluncatan ka tengah pakalangan. Atuh ari didedak kitu mah Nagasuni teu bisa ngahalangan. Lantaran laluncatan teh meningan sajorelat. Ari nu asup ka pakalangan teh Sobirin jeung Jahri nu nyang hareupan Nagasuni. Ari nu duaan Rojana jeung Ikung nyang hareupan Citrasena. Kalawan teu loba catur hiuk opatan ngamimitian muka serangan ka Nagasuni jeung Citrasena. Atuh jeleng duanana laluncatan ningkahan panarajang musuh. Plos sabetan bedog plos daya nukeuna. Tapi teu rugi sabab Nagasuni geus jauh jeung Citrasena. Jadi Rojana jeung Kang Ikung laluasa nyerang ka Citrasena. Surudut Rojana ngarojokeun bedogna kana dada Citrasena nurutan anu anggar. Gilak plos Citrasena gesit. Serangan Rojana ngaplos ngan olokaya Kang Ikung geus siap rek narok sirah Citrasena. Hiuk bedog ngahiuk bangbaraan ngalatalang Citrasena. Lep Citrasena ngalok plos bedog dilepas ngadek angin. Bareng jeung kitu serepet Citrasena ngalugas bedog. Terus disabetkeun kana cangkeng Rojana. Hiuk panajong Citrasena dipapag ku bedog deui. Atuh bulicak kemang seuneu meninga buringan. Hiuk Kang Ikung ngarajang tigigir ngalabeuheung. Tapi Citrasena rancingis keneh. Hiuk bedogna disabetkeun ka luhur dipake mapag bedog Kang Ikung. Terang bedog diadu deui.
Bareng jeung kitu srog suku katuhu Rojana asup kana sela-sela kuda-kuda Citrasena sarta sakilat dipake ngael suku Citrasena. Sorodot beak Citrasena nangkarak bengkang kulap siap bedog Rojana ngahiuk rek niuk jajantung Citrasena. Tapi gorentel Citrasena ngagorentel ngagereleng bari nyabetkeun bedog mabad suku Kang Ikung. Plos serangan Rojana ngeplos bara sarta beres nancem dina taneuh. Ari Kang Ikung jelepung luncat kaluhur nyingkahan sabetan bedog Citrasena. Samemeh Rojana jeung Kang Ikung nyerang deui, Citrasena geus ngorejat hudang. Terus taki-taki pikeun ada serangan musuh. Napas geus kaciri renghap ranyug, ari beungeut beureum sarta hulairan kesang campur jeung taneuh. Sedengkeun Rojana rada ngajenghok nempok ka tanginasan Citrasena. Tapi kulantaran geus kalindih ku amarah, Rojana teu loba mikir jeung teu loba carita. Sabut narajang deui ku sabetan kembar, bedog ngahiuk kaluhur kahanap ampir bareng, tapi Citrasena masih keneh bisa nada. Hiuk-hiuk bedog disabetkeun mapag serangan Rojana. Tang buicak kemang seuneu pating burinyai. Bareng jeung kitu jeleng Kang Ikung luncat. Kang Ikung luncat ka tukangeun Citrasena. Seak naraja ngalabitis, pelantung Citrasena luncat kaluhur, plos serangan Kang Ikung teh nyabet angin. Tapi para mitra sadaya, samemeh Citrasena nincak deui lemah, sukuna disampakeun sabetan bedog Rojana ngan edas. Citrasena geus bener-bener nekan. Sakabeh pangabisana diketrukeun, diteng-tengkeun sakaligus. Panon kacida sekeutna samemeh sukuna nincak taneuh gancang bedogna disabetkeun ka handap. Hiuk kulila belentrang diadu jeung bedog Rojana. Atuh celek sukuna bisa nincak lemah kalawan salamet, tapi teu bisa istirahat lila lantaran pundukna geus diancam deui ku sabetan bedog Kang Ikung. Ngan untung angin sabetanana karasa tiis kana punduk, lep Citrasena ngelok bari nyabetkeun bedogna ka handap. Mabad suku Kang Ikung jeung Rojana sakaligus. Tapi jeleng-jeleng Kang Ikung jeung Rojana laluncatan nyalametkeun sukuna. Plos serangan Kang Ikung jeung sabetan Citrasena pada ngeplos teu keuna kana sasaran. Celek Kang Ikung jeung Rojana narincak deui lemah rada jauh ti Citrasena. Atuh lumayan aya waktu keur ngarenghap Citrasena teh. Kaciri dadana naik turun bari ngarenghap narik napas panjang. Rojana menigogodeg nempok katanginasan Citrasena. Kitu deui Kang Ikung sarua ngarasa taat. Keur mah eukeur Kang Ikung teh murid anyar, bisa nyalametkeun diri tina serangan Citrasena oge geus untung. Sanggeus ngaraneg sakedeung der Kang Ikung jeung Rojana ngagempur Citrasena, beuki lila teh beuki rame. Sora bedog nu diadu mentrong terang. Ayeuna urang caritakeun tarungna Nagasuni jeung Sobirin dibantu ku Jahri. Sanajan Nagasuni mungin tarung ngalawan anak buahna Supala, tapi ari geus diserang mah teu buru ngalawan, komo barang ku Nagasuni karasaeun mah yen pangarti Sobirin jeung Jahri teh teu bisa dianggap enteng. Tapi dina tarungna Nagasuni teu ngagunakeun pakarang, pikeun ada serangan musuh cukup ku nganelkeun suku beusina. Jahri jeung Sobirin geus ngagunakeun puluhan jurus pikeun ngarubuhkeun Nagasuni, tapi boro-boro rubuh can katoel-toel acan. Memang teu saimbang para mitra tarung antawis Nagasuni ngalawan Jahri katut Sobirin. Jahri jeung Sobirin ngaraneg heula nyerangna, malah reg Nagasuni nurutan eureun, pok Nagasuni nyarita molotot kaduaan. Cucunguk batu? Kunaon sia kala eureun ha? Geus bosen ngaraponan aing, lamun geus bosen mundur sia, sok datangkeun si Supala ngaras sia duaan teu modar. Heug sing mikir atuh, sia duaan teh dipake parab aing ku si Supala. Nu badak sia leuwih hade mundur tong pipilueun moal diburuhan deuleu. Sok mundur, bisi aing amok manten deuleu, ceuk Nagasuni. Bari nulak cangkeng kuleungin sabelah, sedengkeun bajuna harita kekelebetan katebak angin katempona matak serem jeung kukurayun kana bulu punuk. Eukeur mah eukeur, awak Nagasuni teh pikabilaeun. Ari Sobirin para mitra pok ngajawab, orai buni sia montong loba bacot sia kasebelan. Hiji pamimpin mah teu pantes jeung goreng kasebutna lamun maju ka kalangan.
sameme anak buah anak kadesak nu matak sameme guru anu lumungsur ka pakalangan leuwih hade bajadikeun heula dada aing ye sok geura mata sia ora ibuni jawab Sobirin balik muterkeun bedogna kitu di Jahri jiga nu di komando maneh nangan sakilat luncat ka tukang Nagasuni terus muterkeun bedog nurutan Sobirin ari Nagasuni kalah kacakakak seuri pok narita siapa sarua we jeung kicik ngagogogan singa deuleu aing mah lamun teu lapar teh sudi najis kudu ngaladenan sia tapi kulantaran sia badagong sok ku aing diladenan cik Nagasuni bari terus numpangkeun dampaleungeun luhureun bujal ari Sobirin seak nyabetkeun bedog ngala cangkeng Nagasuni siukap ku Nagasuni ditewak serap ditarik sakaligus polonyon bedog Sobirin resot sartangan sakirat geus pindah kana leungeun Nagasuni deulina siut bedog dibaledogkeun ka Sobirin untung Sobirin waspada celeng Sobirin luncat ka kencap benesur cerep bedog nancep dina tanu gancang ku Sobirin dicokot deui tapi aneh Sobirin teu kuat teu nyabutna sakitu geus ngerahkeun tanaga saaya-aya meuni uget acan atuh puguh Sobirin coloho tapi teu loba pikiran gancang Malik sarta hiuk narajang ka Nagasuni ku peureupna nu bulin nu dihanca dada Nagasuni malah dibarengan ku Jahri nu nyabet cangkeng Nagasuni hiuk dua serangan datang sekaligus tapi Nagasuni teu regrog teu ngarobahkeun kuda-kudana sakilat peureub Sobirin ditewak ku Nagasuni terus ditarik dipake nadah sabetan bedog Jahri tolonyong Sobirin nyolonton mapag datang na sabetan Jahri hiuk cetok bedog Jahri nanggal pisan kana puhuleungeun Sobirin kero Sobirin ngoceak mata kuati aduh tobat Jahri ampun cek Sobirin balik koleang bubrag bru muuh dina tanu ari Jahri meninggal lenyap nempo bedogna ngahakan baladna hiuk disabetkeun deui dipake narok sirah Nagasuni nyerang dibarengan kurasa keheul nu taya papadana tapi Nagasuni masih keneh nangtung kalayan ajeng barang serangan Jahri datang lep sirah nangelok saeutik siut bedog Jahri ngaliwatan luhureun sirahna waktu eta kelek Jahri muka malah mah dadana ge ngemplong taya nu ngajaga atuh puguh we nginaheun pisan keur Nagasuni mah bedog nu ngaliwat luhureun sirah teu dipalire ngan hiuk keduk kero Jahri ngoceak lantaran tulang iga karasa asa rampal ditonyok ku peureub Nagasuni aduh koloyong bru Jahri rubuh bari nyekelan dada ari bedog meceleng jauh naker orolo gejlok Jahri utah getih leng tetempuan kararoneng ranyai bumi alam karasa asa muter asa tibalik tungtungna kulapes Jahri kapaehan teu kuat nahan ka nyeri tebenang di bawah leuleui sia beurit ayo malaju sia kunyuk sahade nu rek nyebakeun nyawa ka aing sia sok maju sarerea ameh tereh Nagasuni nulak cangkeng sungut meninga budah jiga kuda mata beureum gular giler rir mata heulang nempo kajadian kitu gero Mang Roda mere komando batur sang cek Mang Roda beri celeng luncat narajang ka Nagasuni pangheulana rob sarerea ngilu narajang ka Nagasuni tapi celeng Nagasuni luncat kaluhur meninga jelepung jiga ngampul beriak menyerang silih tubruk pakarang kapaksa diaradu malah teu kurang anu tatu ngan untung teu aya nu parna nempo kitu Mang Roda sadar lamun terus-terusan kitu matak cilaka ku pola sorangan tungtungna gero Mang Roda ngagero deui munur ay munur cek Mang Roda bari ngacungkeun bedog buriak sarerea mundur pok Mang Roda nyarita Sorban sobana jeung Karyoto maju geus ejen mundur sarta kepung ieu di tempat sok laksanakeun cek Mang Roda bari serepet nyabut bedog ari nu loba durugug mulunur deui sedeng anu disebutan ku Mang Roda jeleng laluncatan muru Nagasuni kitu di Mang Roda ngilu maju jadi Nagasuni ayeuna mah dikepung ku opatan ari nu sedeng ngajajar deui mager Nagasuni ti kajauhan Kang Ikung jeung Rojana nu keur ngaraponan Citrasena harita geus papisah jauh naker malah ku Nagasuni geus teu katempoeun
lantaran kehalangan ku kakayon. Jadi lamun aya naon-naon teh Nagasuni moal nyahoun. Ari Nagasuni barang nempo dirina dikepung ku opatan, cakakak seuri manehna bari nyarita. Aduh, ngaso heula para mitra ngaso. Kumaha atuh seurina Nagasuni harita para mitra. Cakakak Nagasuni nyari seuri diganu geunah-geunaker. Nah, kana kamalunur ha? Kagok atuh dengan opatan guruntul mah. Baling-balingan saukur jadi ceuhil. Anu ge maju sia kunjuk rawun, cek Nagasuni. Bari masang kuda-kuda sanginahna, Mang Roda, Mang Sorban, sobana Katut Karyoto. Harita teh ngaromong kalah jelung-jeleng ngabagi tempat. Awak Nagasuni dikuriling ti unggal madhab. Mang Roda aya di hareupeun Nagasuni sedang sobana ditukanginana. Karyoto jeung Mang Sorban gigireunana. Sanggeus kabeh siaga seak Mang Roda ngamimitian muka serangan bedog ngahiuk bangbaraan ngaladada Nagasuni. Gilak Nagasuni ngagiwarkeun awakna saeutik. Bareng jeung kitu leungeun rek ngarawel bedog Mang Roda. Tapi serangan Mang Roda mah maksudna oge ngan sakadar keur ngabuyarkeun perhatian wungkul. Sababarang Nagasuni geus gerak ngagancang bedogna ditarik deui. Dina taayan kitu dimangfaatkeun kuduaan, nyata nu nyerang ti gigir bareng jeung ngagilakna awak Nagasuni dua bedag ting kolebat ngancam beuheung jeung cangkeng Nagasuni. Tapi Nagasuni rikat pisan ngadengdekeun cangkengna bareng jeung ngalelepkeun sirah plos-plos dua serangan tayanukeuna. Malah nu aya ditukangeun milu nyerang harita bedog sobana ngahiung ngalabitis Nagasuni. Tapi Nagasuni sagilak ngarobah kuda-kuda atuh penetrang bedog sobana ngadek suku beusi Nagasuni. Burinyai kemang seni ngaburinyai, lir kemang api cocoan maruda. Serangan kahiji gagal. Jeleng sarerea mundur deui, anu opatan nyerang teu wani gagabah. Unggal gerak kudu make jeung perhitungan. Lantaran geus jelas Nagasuni lain jawara jore-jore. Bali melong kana kuda-kuda Nagasuni, Mang Roda mikir-mikir kumaha carana ngarobohkeun Nagasuni. Sedang nu sejen kabeh gen hungguan gerak Mang Roda. Lantaran lamun diibaratkeun kanu keur ngareog mah Mang Roda teh dalangna. Jadi nu tiluan deui nurutkeun gerakan Mang Roda. Sarerea geus pada surti, lamun Mang Roda ngayakeun gerakan kitu nu sejen kudu kieu, eta teh geus minang latihan asak naker. Nu matak Mang Roda teu babari mere komando lantaran kudu bisa kaharti ku anak buahna dina waktu anu ngan sakilat. Teu jolat-jolat Mang Roda ngalengkah lalaunan ka gigir, terus dituturkeun ku nu tiluan nepi ka sarerea muter ngurilingan Nagasuni, tapi gerakan anak kendor sarta pinuh ku perhitungan. Nagasuni rada kerung nempo kalakuan Mang Roda jeung batur-baturna lantaran dianggapna jurus aneh. Gancang Nagasuni muterkeun, nuturkeun gerakan Mang Roda. Ku Nagasuni geges katebak para mitra, kabade katebak babadean tetebakan. Yen otakna gerakan aya di Mang Roda. Nu matak nu jadi perhatian teh ngan saukur Mang Roda wungkul, aya nu lian, ari nu tiluan dianggap enteng. Tapi untung para mitra, Mang Roda ge bisa maca gerakan Nagasuni. Wayana Nagasuni terus-terusan yang haripan kamanehna. Hiji kana yen teori Mang Roda geus kabaca ku Nagasuni. Reg Mang Roda eureun kitu deui nu tiluan ngarilu cicing panon kabeh neuteup ka Nagasuni. Lila gero Mang Roda ngegero. Cagak cek Mang Roda bari hiuk bedogna diheumatkeun ti tiluhur kahanap. Maksud rek narok sirah Nagasuni. Ari nu tiluan meuni bar ngaheumatkeun bedog ti unggal madhab. Opat bedog pating gulilap kabeh ngala kana awak Nagasuni. Sobana nyabet bitisna, Mang Sorban ngala iga, Karyoto ngarogok bobokong, Mang Roda nerajah sirah. Lamun kabeh kena tantu awak Nagasuni bakal jadi opat bagian. Tapi matak heran para mitra. Matak heran kabina-bina. Samemeh opat bedog nepi kana sasaran lep awak Nagasuni ngalalep jiga mempes kana tani. Awak jadi lilis jika awak orai. Plos, opat bedog teh ngan saukur nyabetan angin. Sedang Nagasuni geus ngadapang dina taneuh. Anggangna tina sabetan bedog sobana ngalakana bitis ngan sajengkal.
bareng jeung pating kolebatna opat bedog siut awak Nagasuni muter sarta suku besina muterek ngababad suku nu opatan. Tapi untung sarea rikat laluntatan jelung-jeleng para mitra mating pelentung mata resep nu nempo. Tapi mata kreuwas anu ngalaman sabab lamun kasabat ku suku Nagasuni moal teu ancur bincurang teh. Bareng jeung luncatna nu opatan koregat Nagasuni hudang deui. Cilegedeg nangtung terus nulak cangkeng sabelah sarta pok nyarita. Mana cagakna ha? Ngan sakitu jurus cagak macan teh. Aing geus nyaho deuleu. Cek Nagasuni bari lalenggakan seuri bangun bunga naker. Gebeg Mang Roda ngarenyang. Lantaran tetela Nagasuni geus bisa lolos tina jurus cagak macan. Jabati kitu teh geus bisa neguh ngaranna. Hal ieu pikeun para ahli silat mamang rupa kembangna eleh. Sabab musuh geus bisa neguh ngaran jurus nu keur dipake, tapi Mang Roda kaburu sadar. Bisana Nagasuni kitu lain hartina Nagasuni weruh sadurung winarah, tapi tangtu hasil panalungtikan Citrasena geus dilaporkeun ka Akina. Nu matak Mang Roda teu pati reuas, teu lila gero Mang Roda ngagero deui. "Ante, cek Mang Roda bari hiuk nyabatkeun bedogna ngalabeuheung Nagasuni. Di barengan ku sobana nyabat beuheung ti tukang, sedeng Mang Sorban jeung Karyoto nyarebet babarengan ti kenca jeung katuhun cangkeng. Lamun opat bedog keuna kana awak Nagasuni. Tangtu awak Nagasuni bakal jadi 3 bagian. Tapi Nagasuni malain jago sakatiga. Ngan memang ari pikeun ngejat mah taya jalan. Sabab awak Nagasuni sarua jeung anu keur dirante. Kaditu kadieu teu bisa lolos lantaran serangan datang bareng ti unggal jurusan. Mangkaning sarua gancangna, sarua kesitna, sarua tarikna. Hiji-hijina jalan pikeun ada serangan lawan Nagasuni nahan napas bari matak aji inti batu. Inilah hiuk belentang opat bedog tayang sanggup ngabocorkeun getih Nagasuni. Malah meneting belentrang teu beda jeung ngadek batu bae. Ngan teu sirikna pating buri nyai bungkul. Puguh Mang Roda jeung batur-batur bati colokok bengong mata si meuti. Sakur nu nyaksian ceruk-cerek bari gogodeg. Satengah teu percaya. Kana tetempoan panona nempo kajadian kitu teh jeleng Mang Roda mundur. Kitu deui nu tiluan jelung-jeleng laluncatan ka tukang. Ngadekna teu dipino. Da taya hartina. Cakakak Nagasuni seuri bangun anu nikmateun naker. Bagus. Jurus rante wajah memang ampuh. Moal kuat lawan aing mah sia. Bijilkeun sejena. Cek Nagasuni bari mureleng ka Mang Roda jeung ka nu sejen. Leng Mang Roda ngahuleng deui lantaran tetela Nagasuni hese pisan di tarajangna. Kitu salah kieu salah. Unggal jurus nu dipake taya nu mental kalah kapok Mang Roda ngomong sajeroning hatena. Haram jadol sia. Gara-gara si Citrasena jurus-jurus ampuh jadi camal. Kumaha ngalawana ye. Cek rentes hate Mang Roda. Bari mureleng ka Nagasuni. Ari Nagasuni jiga nu capeun. Harita teh ngajengjen we nunggu anu nyerang. Manihna teu daekeun narajang jiga nu haroream. Tungtungna kalah pahulang-hulang. Nagasuni ngajanteng di tengah riungan anu keur ngepung. Para mitra sadaya, ayeuna urang tuna catur tarungna antawis Nagasuni di huruf koopatan. Urang teang tarung antara Citrasena ngalawan Rojana katut Kang Ikung teuing geus sabaraha puluh jurus nu dipake. Tapi di dua pihakanana can aya nu eleh jeung can aya nu meunang. Citrasena tarungna jiga anu mantuan kudu gaib lantaran sabetan bedog ti Rojana jeung Kang Ikung nu murudul pasusul-susul taya nu keuna. Malah teu bisa keuna kana baju-bajuna acan. Dina hiji waktu regang Ikung ngarandeg jeleng luncat ka tukang. Ari Rojana nepok Kang Ikung mundur teh jeleng deui luncat nurutan Kang Ikung. Reg Citrasena ge ngarandeg heula. Sakujur awakna geus mani kesang, napas ngahegak bakat ku capek. Sungut calangap jiga nu beakeun napas. Kitu deui Kang Ikung jeung Rojana sarua pating rarenghap tina bakating ku capek-capena. Duanana hahehoh lir napas kuda. Citrasena atoheun nempo musuhna eureun. Lantaran sanyana mah manehna ge ampir beakeun napas.
Tapi beda deui jeung nu kaluar tina sumutna harita pok Citrasena nyarita bang bari molotot diselang kuring hapranjung. Rojana, ikung, kunaon sia kalareureun ha? Maju sia jang korang. Tapi ka iraha ge aing mah sia moal poho kana katelengesan sia duaan ka aing. Lantaran gara-gara sia duaan aing katohian ku si Supala. Cek paribasana teh mah rupku padung rapku lemah sanajan kaurugan tani beureum moal poho ka sia duaan. Sok gerak-gerak deui sia jang perang. Cek Citrasena bari mureleng kana duaan. Sanu telengeus ka sia teh sia Citra. Dasar sia mah raja ganero atuh da nyarita teh jang diheula sia. Puguh mata lenges masih adalah lantaran geus yakin jadi mata-mata sia teh. Untung sia teh digantung ku juragan guru. Sebab guru aing wijaksana deuleu. Cek Rojana bari malik melesat. Apunten, bari malik molotot ka Citrasena. Pudig Citrasena nafsu luar biasa pok nyarita. Naon sia? Gagabah ngabaco teh monyet. Sok sia maju. Ditarung urang turunkeun deuleu. Cek Citrasena rengkenek manehna masang kuda-kuda. Rojana can wah kamere perlawanan kalah karet Kang Ikung anu keur ngahuleng teh para mitra. Jiga mikir Kang Ikung ngarti pok nyarita. Lawan deui lah. Tapi kuring mah moal make bedog Kang Rojana. Lantaran geus yakin dilawan ku bedog mah teu moal hasil geuning. Cek Kang Ikung bari ngasupkeun bedog kana sarangkana. Rojana rada kaget. Pok Rojana nanya ka Kang Ikung, Citrasena mah can dipalire. Ih, teka hati ku kuring mah. Naon sababna moal make bedog? Namun teu dilawan ku bedog rek dilawan ku naon atuh? Apan geus puguh si Citrasena make bedog? Gerak rek dilawan ku peureup kosong? Cek Rojana. Dengartieun kana maksudna Kang Ikung. Atuh para mitra sedang Citrasena barang ngadenge caritaan Kang Ikung jeung Rojana meuni molohok. Kuda-kuda nu geus rekep nganoran deui. Tungtung namah ngajeng-jeng nangtung bari ngadedengekeun anu keur ngobrol. Jika nu tenang nakar, tekung silila po Kang Ikung nyarita deui bari netep ka Rojana. Kang Rojana, sing inget Kang, sini teh panas. Lamun dilawan ku panas, kadang-kadang tarayar tungtungna. Kitu deui bedog teh seukeut, lamun dilawan ku nu seukeut, geuning taya tungtungna. Lamun sini eleh ku cai nu tiis, bedog anu seukeut tangtu bakal eleh ku mintul. Laku lantaran kitu kuring boga dia trek ngalawanan bedog teh. Ku barang mintul, kitu maksud kuring teh. Cek Kang Ikung bari netep ka Rojana. Ari Rojana can kaburu ngajawab lantaran kapiheulaan ku Citrasena. Rek dilawan ku naon sia Ikung? Teu puguh sia mah gableg putus teh. Rek dilawan ku naon sia? Sok maju sia jang korang. Ye, mentong waka somong sia Citrasena. Kekuatan tarung melain gumantung karena bedog wae sia sanajan teu make bedog aing mah sanggup ngaledenan sia. Sok urang bitotama nurutan para satria. Urang tarung patutunggalan urang pada nyekel sabuk milang tatu. Cek Kang Ikung bari rengkenek masang kuda-kuda. Samemeh der tarung Kang Ikung nyarita ditudukeun ka Rojana. Kang Rojana, punten mundur heula Kang. Si Citrasena rek dicoba dilawan ku sorangan. Piraku sugan make teu kuat. Cek Kang Ikung nyarita kitu teh ari panon mah molotot ka Citrasena. Ya gatuh lah. Sok lawan dah si Citrasena ka sebelah teh. Ku kuring didoakeun sangkan hasil maksud. Jawab Rojana bari terus mundur sarta asup ngasupkeun bedog kana sarangkana. Ari nu lalajot ti kajauhan garogodeg pingarti. Buru-dua nyalampurkeun pada hayang nyaho ti kadeuketan. Citrasena geus teu sabar hayang gerader tarung. Sedeng Kang Ikung harita teh boga anggapan yen Citrasena katumpangan ku bangsa lelembutan lantaran jiga nu ngabogaan aji belut putih bisa nengeul teu bisa katengeul. Nu mata Kang Ikung nekad rek ngalawanan sorangan, kalawan rek dilawan ku cara sorangan. Tapi Kang Ikung oge kakara susuganan perkara bener henteu kumaha engke. Tekung sila hiuk Citrasena ngabubat babik bedog ngencang atuhu. Bari luak leok kaluhur kahanap ngalah cangkeng jeung beuheung. Puguh para mitra Kang Ikung rada ripuheun. Kapaksa kuda-kudana dirobah bari mundur lalaunan. Sirah gulak-gilak nyingkahan panarajang musuh.
Sabetan bedog Citrasena menipulus-plos nyabetan angin, tapi serangan tetap nguruduh henteu saat. Sorang ngahing jiga panga tina bakat tingku tarik, sedengkang ikung jeroning mundur teh panon mah terus ngawaskeun kana gerakan musuh. Waktu Citrasena nyebutkeun bedog ka handap, jelengkang ikung luncat ka luhureun tak-tak Citrasena nu rada barada ngadepong. Bari luncat siuk jabron pepeuteyan Citrasena ditenggel ku pigelang mah. Atuh celeng bedog Citrasena meceleng jauh pisan. Kabeg Citrasena ngarenjag, red Citrasena ngarandeg para mitra, reg ngarandeg, bari terus nyekel pepeuteyan anu karasa rada seueul jeung sing sireumeun. Ari Kang Ikung harita barang celek nincak lemah, sakilat najongkeun suku nu katuhu ngalabobokong, siuk cekok. Goak Citrasena ngagoak, bakat ku nyeri jeung reuwas. Ngaso heula. Kumaha atuh para mitra nahakeuna peureup Citrasena teh ka Kang Ikung. Kang Ikung waspada, kilat ngagiwarkeun sirana kabelah kenca ari leungin geus taki-taki rek newak peureup Citrasena nu mopo. Tos peureup Citrasena ngapol sarta mopo beakeun tanaga di hareupeun beungeut Kang Ikung. Kep ditewak leungin kenca meningan sakilat, sret ditarik sakaligus, dideukeutkeun kana awakna. Bari disampakeun tuur anu ngajul kana angeun Citrasena. Solontod hiuk kedung. Tonyong Citrasena nyolontod ka gigir. Ku Kang Ikung teu dibere kasempetan hiuk jabron punukna ditenggel ku dampaleungin anu disagigirkeun. Rumpuyuk bru Citrasena namru. Barang rek dijejek dadana gurentel Citrasena ngagereleng gancang nakel. Gejelig suku Kang Ikungan. Jadi ngajejek taneuh sedengkeun Citrasena sanya namah tanagana loba keneh, malah lamun terus taruge moal burung kuateun keneh ngalawan Kang Ikung. Tapi kulantaran geus eleh gos kata mah inget kana papatah akina, lamun sakira-kira ripuh mah dipake jurus lengka sarebu, sabab lain rek nyebakeun nyawa anu harita teh koreja Citrasena hudang bari rurusuhan. Kalawan teu ngareret ka Kang Ikung, dregdeg Citrasena lumpat sakalumpat lampet. Nyalametkeun diri, ninggalkeun pakalangan. Kang Ikung meuni colohok nemponu kabur, malah ger nu lala joge, teu sadar kalah ka surak bari keprok. Rarasaan Citrasena mah masih keneh jadi murid Supala. Padahal mah harita teh geus jadi musuh anu kudu dicangkalak. Sanggeus rada lila kakara rojana sadar, gero manehna ngagero ngerek komano. Batur, kunaon kala diarantep, urang budak euy, ceuk rojana. Bari dregdeg lumpat mudag Citrasena nu kabur, beretak batur-batur ngarilu mudag meuni rabang pating garajeleng bari surak eak-eakan jiga keur moro bagong. Para mitra sadaya, urang balik deui ka Nagasuni bareng jeung kaburna Citrasena. Nagasuni harita geus mimiti dikoroyok ku Mang Roda sabatur-batur. Bedog nu dihamatkeun ka ciri pating gurilap katojo ku cahaya panon poe. Sora suku nu ngarobah kuda-kuda meuni blag-blig-bleg tanda ngandung tanaga rongka. Teu dilalep Mang Roda ngelok bari nyabet suku Nagasuni. Cileng Nagasuni luncat ka luhur meuni ngajelepung. Sabuat keur luncat disabat igigir ku Mang Sorban jeung Kaku Karyoto. Hiuk-hiuk tang dua sabetan bedog bisa katadah ku suku beusi Nagasuni rengkog nu duaan teh mundur salengkah. Malah Mang Roda kapaksa ngagereleng rada jauh lantaran sirahna ampir kasabat ku suku Nagasuni anu beusi teh. Tarila jelegedeg Nagasuni nangtung deui kalawan tenang. Hiuk sobana nyerang ti tukangeunana nu diarah cangkeng Nagasuni ngan hanjaka dina tonggong Nagasuni jiga aya mataan. Samemeh bedog sobana anyong. Kilak Nagasuni malik bari jung ngangkat suku besi. Hiuk dipake mapag bedog sobana. Palentrang burica kemang seuneu meuni muncrat. Tar dampaleungin sobana karasa sing sireumeun. Tungtungna pluk bedog murag teu katahan deui. Ari Nagasuni gancang muterkeun suku meuni ngahiung jiga pangal. Jeleng sobana luncat ka tukang ningkahan bahaya. Ari Mang Roda katut Mang Sorban jeung Karyoto kapaksa ngilu mundur. Teu wani narajang deui. Lantaran kacirina Nagasuni geus bijil nafsuna, teu dilareg Nagasuni eureun muterkeun sukuna, gap mulung bedog sobana nu ngagoler,
siuk pelesur dibaledogkeun ka Mang Roda. Ari Mang Roda kabeneran keur dina kaayaan kagok jadi teu bisa ngejat. Kapaksa gedog pedog teh nyuruh nyerang dada anu disabet ku bedog deui siuk beletang. Bedog muter sarta malik deui ka Nagasuni. Lamun lain Nagasuni para mitra sadaya nama wages beunang jigana teh. Nagasuni terikat tewak bedog nu keur ngablesor tangtu beheungna bakal kasabet. Ngan untung bedog teh katewak gap dicakal ku Nagasuni sarta siuk belawar dibalikeun ka Mang Roda. Lenyap hate Mang Roda meninggal lenyap sapada harita. Lantaran bedog teh datangna tarik liwat saking, tapi Mang Roda masih kene bisa ngejat celeng luncat ka gigir. Belesur bedog milepas kana palebah anu ningker. Buyak sarerea nyingrai pada sieun katiir ku bedog anu dibalangkeun ku Nagasuni. Siut cap bedog nancep dina taneuh parat nepi kana perahna. Nempok kitu cakakak Nagasuni seuri jiga bunga sarta pok nyarita pika keheulin pisan. Roda kunyuk Roda. Mana kasaktian jeung kagahan monyet bodas teh ha? Pilaku budog saese sieun. Sok maju sia kunyuk rawun. Cek Nagasuni bari jalang jeleng nulak cangkeng. Mata buburilakan galak alah mata hilang. Seri teu nyari kalah ka matak maruringkak buru punuk. Mata ketir jeung geuman. Mang Roda teu kira-kirana ambekeun ngadenge caritaan Nagasuni. Hatena ngadak-ngadak panas, napsu ngagedur amarah teu kawadahan. Lat Mang Roda poho kana kasieun, tindakanana ngadak-ngadak ngababi buta teu make perhitungan, gero ngagero ngerekomano. Makasna see para mitra sadaya. Duh kadieu we heula nyakeun anjing urang teraskeun deui. Mang Jaya saparakan sangahaturkeun nuhun. Mang Jaya sareng kileuk sangahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan. Mudah-mudahan enjing urang patepang deui dina acara anu sami. Dongeng anu judulna Musuh Warisan bagian ka 22. Para mitra sadaya urang cekapkeun deui ka dieu. Enjing urang teraskeun deui Mang Jaya ngahaturkeun nuhun. Mangga para mitra sadaya wilujeng kantun bae permios.